Ah, domba Garut nu kagungan Iwan Oray usia 2 tahun, namina teh si Aswatama. Oh, ayo mainkan Aswatama. Iku Kang Deki nuju ngalatih. Sementawis si jokina nu baju aduh make ieu euy. Padenden. Aswatama. Toh. Mantap tuh. Sok dilatih deui. Oh. Aswatama. Duh, gagah kieu. Pilih aya nu bade tanding. Posisi badan sakieu ya. Mana we aya layan mangga. Di kontak wae dikondisikan. Oh. Sok Paden dilatih sakedap mah Paden. Ya cenah yang ningal nu Pak Iwan Oray si Aswatama sabian. Oh, kerilang-keriling lah. Tuh. Oh. Pijit cenah kakina teh. Tuh. Aduh. Muhammad Munur. Jadi nu kieu cenah tipe domba nu bagus mah cenah. Munurna teh panjang. Temekprek cenah. Oh. Karaketek heula cenah ti gigirna. Oh. Kabayang katubruk abi moal teu ngalageday. Nya, Paden. Moal teu nyeri cangkeng. Oh. Ngartos kieu ya. Kamari teh ti lapang Rancabango si Aswatama teh teras di Cilawu. Kedah apa trikna ieu teh ngalatih kieu teh. Da kedah dikaleketek jeung ti pali kenca. Pamit ketek mah alimeun. Urang kumaha da abi geura don ngagadil. Tuh. Diragap heula. Mamasna. Tuh. Kas ngatos deui we teh. Tuh, sirahat cenah. Sirahat heula cenah reureuh heula. Itu diibunkeun. Tabu sabaraha ieu? 3/4. Alah. Nyubuh 3/4. Kan abi geus sadalung saya. 3/4 itu tiap wengi. Anjing-anjing ka pasar Cewitali cenah ngabubur heula sarapanna teh. Oh, rek teh jag-jag kumaha teh. Normal. Tuh. 2 tahun sageung kieu ya. Kamari tos tawis sabaraha juta kamari teh le? Kamari naros. Tuh. Oh. 2M. Mantap. Poe dia cenah nu rakana ya. Aya Dewi Kunti 3 bersaudara. Jantan 2 tak ieu. Ya mah sanamina teh nya ieu teh. Sanamina teh. Ieu mah sahanya. Tuh mantep ieu rakana yeuh. Rakana si Aswatama. Ya mah namina teh Kang Dadeng. Oh. Ya Dewi Kunti. Oh, namanya menuju nyiram ya. Oh, Dewi Kunti. Mohon mangga, Mek. Oh. Gitu. Gagah ya. Domba adu ciri khas Garut. Itu di Kampung Jelkong sanes, Gandasari. Oh iya nu kagunganna mah tah nuju ngagim tah ieu nu kagunganna mah moal bireuk lah namanya saha meureun nya. Ya kami menakan ka nu ngora panglewakeun ieu mah. Susah nu acuk itu tuh polet bodas beureun.
Itu tadi teh Boyolali teh bos sapi teh bos sapi Boyolali itu tuh itu kayak orang tayang lah kami menuju di lapang nanya di subscribe wewe gitu tah loncengna ditekan gitu Pak kanggo penggemar Doma Adu Garut. Oh bila aya tanding mangga dikondisikan bobotna sami gitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.